aing mah euy. Nyi Iteung, kamana atuh Nyi Iteung? Si aing Iteung. Si Abah dan kita masih Abah. Hese si Abah mah. Jadi aing jeung si Iteung teh geus saling sayang, geus saling cinta ulah si Abah mah. Anger kudu ka orang kota si Iteung teh. Nah aing kurang naon coba. Bebengetan heuh sakieu malah gitu. Lumayan. Tapi si Abah mah keukeuh, hayang ka orang Bandung, hayang ka orang kota. Hese si Abah mah diajak kompromi. Ka imah dicarekan wae. Karunya we si Iteung euy. Lah atuh si Abah teh kudu ngarti. Pan dewek teh atuh pan jeung si Iteung teh geus saling sayang, saling cinta. Sakapang sakapeung ulah. Sakapang sakapeung ulah. Ngamuk. Aing masih Abah. Abah. Aing Iteung. Di mana Iteung? Aing mah akang hayang panggih itu Iteung. Ribuh. Untungna ieu teh. Mun teu kieu kumaha si Abah kitu nyusul itu kitukan. Belaan susulumputan hayang panggil jeung si Akang Kabayan oge. Ya Allah, ieu teh. Si Abah mal nyusul kitu, da kudu keukeuh wae si Abah mah. Abi teh kudu ke urang Bandung wae. Kudu kumaha atuh ieu teh padahal abi teh cinta banget ke si Kang Kabayan teh. Si Abah teh kunaon menang kitu-kitu teuing ka abi teh. Et nanyakeun ka hareup sugan we panggih jeung jelema anu wawuhan ka si Kang Kabayan. Reka mana nya euy si Iteung mau bahas kok. Teung, reka mana menurut rusuhan kitu ka dieu heula? Heeh, Jang Acuy ieu teh. Keur sedih, Sedih kunaon ari kitu? sedih ieu teh. Sok sin kapanggihan ku si Abah. Terus Urang teh hayang panggih jeung si Kabayan ieu teh. Meuni hararese, meuni kudu susulumputan. Maneh ningali si Kang Kabayan di mana? Cuy. oh heueuh ternyata si Kabayan teh asa gogoleran gitu di saung teh. Basa tadi ngaliwat di handap. Heueuh atuh ari aya di handap mah. Urang ka handap. Ngan mun aya si Abah tong beja-beja. Oke, siap bisa diatur. Nuhun ya cuy. Kami itu Gitu si Akang Kabayan teh. Vaksin aya si Abah we ieu teh. Kang Kabayan. sadaya suara si Iteung euy. Kang.
Jika nama si Iteung euy. Ah bener si Iteung eta mah ka dieu euy. Teung. Iya Teung. Euy, si Iteung. Akang. Iteung. Akang. Aduh, naknya selila ka dieu. Neme. Make jeung wawanianan ka dieu pan si Abah teh geuning rada galak. Ya teh susurumputan yang panggil akang teh. Untung tidak udah anjing pelacak oge. Henteu untung Henteu. teh heueuh. Heeh, kan bae mah urang ka saung aja. Hayu ah. Mengpeng eueuh si Abah. Heeh, hayu. Yes, ieu mah euy. Si Iteung. Yes. Halo Ambu, aya naon Ambu? Hah? Si Iteung eueuh? Atuh Iteung, aku mah wawanianan maneh teh ka dieu. Sok dieu kana di dinya. Si Abah teu nyahoon. Henteu untung teh akang. Heuh syukur we da si Abah mending kumaha nya. Aing mah da heuh nya sok ngeuleuh ka si Abah teh. Heuh atuh da kumaha da kangen ka akang teh. Kangen. Heeh. Ada sarua atuh da. Itu akang oge kangen gitu bener nama. Bisa kamari gitu. Susurumputan hayang ka dieu teh yang pernah sareng akang banding ku kangen ka akang teh. Nuhun kitunya. Nuhun. Syukur we atuh teu ada kumaha da. Teu bisa kumaha da si Abah atuh da si Abah gara-gara nama itu. Heeh. Keun bae ari geus ka dieu mah urang teh pan ngeunaheun lah gitu. Aing geus ka dieu mah. Teu eueuh si Abah mah gitu. Jong-jongan urang duaan. Heeh. Buah-buah jeung si bol kokok kabayan si Iteung mah. Heukeun bae Ambu, Abah da balik ya, karek balik teh kebon. Urang teangan geus moal jauh deui eta mah jeung si kabayan. Dasar si bol kokok eta mah. Ah geus ada Ambunya. Abah rek neangan si Iteung. Bah, arek ka mana, Bah? Mau pacul segala ka dieu. Eta teh maneh, coy? Ku poek gini nganan. Ditinggali teh sugan teh tanggal pinas we tadi mah. Pek teh aya jelmaan gini. Ya Abah da orang mah teu hideung eta Abah make kacamata mah sok gagabah sok buka kacamatana. Heueuh geuning coy. Eta teh maneh. Coy, weh. Ningali si Iteung teh. Lain henteu ningali henteu. Abah nanyakeun ka maneh. Henteu aslina. Abah capek balik ti kebon neneangan si Iteung. Si Iteung eueuh sugan maneh ningali, bohongnya maneh ningalinya. Dibejakeun ieu mah. Pantri teh ulah dibeja-bejai, bingung urang kumaha nya. Ambu nelpon ka Abah. Ditanyakan si Iteung, maneh ningali henteu si Iteung. Eta Bah, urang antara yuk. Si Iteung mah dihanap jeung si kabayan di saung. Ayo. Tuh, Bah, ayo lah. Iteung, nyanak naon nih ieu? Saaya-aya we. Jeung mau anu kieu maneh mah. Saaya-aya we ya teh akang nyai teh inget ka akang kabayan. Ingat. Mohon inget ya teh saking ingetna. Kabeneran ieu teh geus genep bulan candahar gitu. Ya teh ti 2 minggu kamari ya teh balanya teh saking ingetna ka akang Nah, disumput-sumput ya Nah teh. menikah cida kuat 2 minggu sekali 2 minggu kamari dia make dibawa ka dieu. Apa inget ka akang? Nah naon ieu teh? Saaya-aya we sok bisi akang lapar. Sing orang buka atunya. Sok. Si Iteung mah tuh keur diuk tuh. Itu. Aluh, geuningan itu Keur diuk. jeung si borok kabayan siga nama ditetnyangan kita tadi teh. Astagfirullahaladzim eta budaknya. Iteung keun sia ku aing. Ayo Bah, rangka itu Bah. Kan abi wae ku deui ayo. Kembali ya balik deui mah maneh mah jik wae kitu. Tuh, Nya akang itu apa tangkal naon? cau Terus jengjen
Itu aya sawah kan? Mohon Sabaraha kotak. aya 20 kotakna. Aya 20 kotak. Nah, ieu teh sawah teh moal kangge sasaha? Mohon Kanggo Iteung. Saking ku gede-gedenya cinta akang ka Iteung gitu. ya teh nu akang sadayana. Ah, sanes. Sanes ya sanes nu akang atuh. Da moal dituduhkeun aya nu akang mah gitu. Tuh, Iteung tuh. Itu keur dieu. Aduh, itu jeung si Borokok kabayan. Ini sih eta si Borokok kabayan si Iteung. Aduh. Naon sih? Ari si Abah aja ngamuk ka urang. Kitu salah ka itu. Urang mah salah. Abah we ka itu ah. Urang mah balik we. Ka mana coy? Iteung. Nya akang, Jika aya sore si Abah mana? di tukang Mana bah heeh? tinggal Abah. Abah sia. Borokok kabayan sia. Wawanianan mamawa si Iteung. Sia teh kenaon cenah bawa si Iteung ka dieu kenaon ha? Kamu deui Iteung. Nah naonan cenah make jeung ulin jeung si Borokok kabayan. Abah, ulah gitu. Kumaha kang kabayang geus ieu? kieu Teung aya nama daripada gagegog wae ini jika anjing pelacak saya sok we ka eta ngilu moal bener balik Teung. Hayu Iteung, balik jeung Abah. Kurang kota nungguan. Hayu. Mana naon ngilu dia tuh. Apaan salah nih Abah mah nyokot leungeun urang tuh si Teung mah. Dasar si Lain Borokok. ieu si Abah aku. Geus Naon ka maneh? Ah, Borokok dasar. Hayu Iteung, balik. Ah, kurang kota nungguan. Teung. Kabayang. Ngerti itu si Abah dah ingin si gitu. Aduh. Gitu. Aduh, aing mah gagal ieu mah. Beginilah cinta. Ceritanya tiada akhir. Kabayang.